Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa wasalana fi hadza syahril muharram. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis sadaqa Rasulullah karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimul ulama, para guru, asatid wal asatidah, khususan bersanapun guru pemimpin mawasan surah Yasin, oge parantos masihan waktos kage simkuring sumarios di payunan para jamaah sadayana, oge tehilang kasadayana para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, tokoh pemuda, para santri dua santrian, alumni nucaketna nutebihna, sadayana jamaah kajian bulanan, kajian syahriahan pondok pesantren Al-Ihsan. Sami-sami mudah-mudahan aya dina rahmat Allah, aya dina ridho Allah, oge kalepatan urang sadayana aya dina maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring ngalajengkeun hanca sakumaha biasa kitab Qori'ut Tuqiyah Syarah Mu'adul Iman. Salajengna halaman ka salapan dipayun tos dibahas sate acan ieu sasih kamari bet atanapi cabang iman ka-20 hiji, ka-22 jeung ka-23. Kene cabang iman nu ka-2 hiji nyaeta salat, ngalaksanakeun salat. Jadi bentuk iman, praktek iman nomor 2 hiji ku urang ngalaksanakeun salat. Teu salat eta tanda bahwa imanna turun. Bahkan bisa jadi leungit kaimanan. Terus nu kadua nu ka-22 nyaeta zakat sebagai bentuk ibadah sosial anu carana masih
kepada manusia pikeun diolah sakumaha nu ditangtoskeun ya. Naon disebutna mustahikna. Teras saum atau ieu dibahas bahkan tekarawas paintennya urang sabaraha sasi ngantunkeun sasi Ramadan wajib. Tapi ieu saum di hari-hari selain Ramadan itu aya saum sunnah eta ge tiasa ukur tiasa janten ciri keimanan hiji jalmi. Nah ayeuna painten satengah bed salajengna kami nu tadi disebatan nyaeta bed teh sholli sholata wa zakki malaka summa ayeuna waquf wa hujja wa jahidan fatukrom. Cabang iman muka 24 nyaeta iktikaf. Kudu iktikaf anjeun. Saur musannif Nadim. Wa syu'batur rabi'atu wal isruna al-iktikaf. Cabang iman nomor 24 ibu bapak sadaya. Nyaeta iktikaf. Naon ari iktikaf? Iktikaf teh al-lubsu bi masjid. Cicing atau nepi calik di lebat masjid biniyatihi kalawan niat iktikaf. Calik kumpul di lebat masjid tapi teu niat iktikaf terjadi iktikaf. Jadi lebar upami aya momen urang kedah salik di masjid poe eta pangosan tapi para ibu di dia sok aya dikir sarengnya hataman tapi naon bae tah teu keng hilap dina manah niat oge ngalaksanakeun iktikaf supados setiap waktu eta urang calik di dinya teh diganjar ku Allah ya diganjar. Jadi calik di masjid kalawan niat iktikaf. Iraha waktosna saur pengarang ieu kitab yusannu kullu waqti walau waqta karohati. Tiap waktos oge tiasa kalebet sunnah tiap waktos. Pada dasarna iktikaf tiasa iraha bae. Jadi kade sanes sungkul bulan Ramadan kumpul rame iktikaf. Tapi di sasi-sasi nu sanes ayeuna urang lebet sasi Muharram 1444 Hijriah. Ya, biasa urang beriktikaf bahkan sunnah setiap waktu. Ya ari pamuket mah panginten manfaatkeun we eta waktu salat wajib 5 waktu berjamaah. Beres salat wajib 5 waktu berjamaah maka luangkan waktu kangge salik gitu nya berzikir. Eta tiasa diniatan iktikaf. Ketika orang tos lebat ka masjid salik tah didinya niat iktikaf. Bari ngantosan adzan ya atau bari ngantosan iqamah atau bari berzikir ya asal ulah asup ka masjid teh santri niat eksare bobo bararane cenah pindah ka masjid ya sare di masjid bari keur waktos ngaos waktu ngaji itunya subuh batur ngaraji ya iktikaf di masjid tah eta mah teu sesuai naon disebutna teh teu sesuai perintah teu sesuai arahan teu sesuai program. Jadi iktikaf oge kudu aya dina program. Tapi dia wa yahrumu haram naon iktikaful mar'ati iktikafna istri. Jeung iktikafna budak lamun teu aya izin. Jadi istri anu gaduh caroge ya kada aya izin ti carogena bade iktikaf. Sehingga lamun teu aya izin maka jadi maksiat sanes jadi ibadah jadi sebalikna. Aya pentingna
urang apa urang aya di mana dina program naon dina struktur kapamimpinan anu mana ya upami para santri nutos jelas aya programna itunya aya roisna aya dewan aya pengurus eta painten ulil amri nah makanya waktosna ngawas aya jadwal ngawas dikobong tuh bisa orang maksakeun tapi mah hayang ibadah dasar wa ibadah senar itikaf di masjid eta justru keluar tina program ngan pada dasarna ieu mah itikaf tiasa iraha wae iraha wae nah, kecuali tadi painten sareng kaitanna sareng ibadah nu sanes atanapi hubungan kapamimpinan ya nah bojo ka carogena atanapi bawahan ka atasana abid ka dununganana eta tetep kedah aya perizinan terus kan pada dasarnya sunnah ulah dugikeun ka ninggalkeun anu wajib pami aya nu leuwih wajib di luar masjid misalna ya utamakan anu wajib ngan ku urang betah calik di masjid eta teh tos salah sawios tanda iman jadi umat Islam syiar yang harus digiatkan adalah syiar-syiar masjid maka ketika Rasulullah SAW berhijrah hijrah di mana di Makkah ke Madinah ketika dugi ke Madinah atau ke Yastrib itu ibu sadayana nu dibangun teh nyata masjid nu pertama dibangun ku Rasul ketika ke Yastrib adalah masjid nyata sebagai pusat bahkan berlaku sebagai batas wilayahnya berlaku sebagai monumen didinya sebagai tanda bahwa Rasul teh tos merdeka ya tos bebas dina penjajahan atau nabi penekanan ti orang kafir Quraisy atau kafir orang Mekah di Madinah tos mulai ada mal masjid nyalira Rasul sebagai imam Rasul sebagai pemimpin terus ku ayana program masjid salah sawiosna nyaeta berjamaah 5 waktos eta tos tiasa ngaabsen atanapi tos tiasa jadi cara memanage umat luar biasa kan jadi aya nu teu damang aya anu sakit aya anu uzur naon wae teh tiasa kapendak wih di masjid atau beres di masjid nah eta painten taacan di urang an kedah paham heula intina ketika orang beriman maka salah satu cabang iman adalah iktikaf orang betah calik di masjid kumaha salajengna rukunnya wa arkanuhu arba'atu rukun i'tikaf eta aya 4 awaluha ari nomor kahijina an-niyatu eta niat muktaronatan anu dibarengkeun bil lubsi kana calik pala takfi maka teu cukup itu niat hala duhulihi dina tingkah asupna eta sijal jadi niat itu sanes pas nalika lebat tapi ketika tos dietang urang teh bade calik jadi itikaf teu dietang itikaf lamun saukur ngalewat ieu ngalewat ka masjid ti hiji pantun dugi ka pantun nu sanes alangkung hungkul nya oksana aja lada labi itu mapah-mapahan tapi can calik mah can dieta itikaf gitu. Terus anu kadua rukun itikaf teh nyata masjid kudu aya masjid anu diwakafkeun atau dikhususkeun eta masjid teh kangge tempat sholat. Terus nu katilu calik ya diringkas wae. Nu katilu nyata calik berdiam diri.
atau netep saukuran minimal calik teh saukuran tuma nina teh tos detang calik tas atos kitu mah ya naon namanya tiasa itikaf. Salajengna rukun itikaf adalah mu'takif. Naon mu'takif? Jalmi anu itikafna. Jalmi anu itikaf. Tah tina mu'takif aya syarat deui. Syarat jalma anu itikaf. Kahiji agamana kedah Islam. Kadua kedah berakal. Katilu henteu gaduh hadas ageung. Ada yang hadas ageung hukulnya. Hadas ageung teh hadas anu muncul kusabab aya junub mujibatul gusli tah tinggal anu ngawajibkeun kana adus eta mah teu kenging itikaf. Upami hadas alit mah ya salbat ka masjid sunnah wudu nya saya nama anu upami teu gaduh wudu cari di masjid biasa nanti tiasa sholat ini pentingna urang paham. Terus salajengna eta itikaf beres cabang iman ka 24 masih dina bait anu sama cabang iman anu salajengna teh wa hujjah jeung kudu haji anjeun. Artosna cabang iman nomor ke-25 adalah ibadah haji. Nanti dia Syekh Nawawi ngajelaskeun singkat. Ari haji teh wa huwa qasdul baiti bihajin aw umratin. Maksud menuju ka Baitul Haram kangge ngalaksanakeun serangkaian ibadah haji jeung umroh anu tos ditangtoskeun. Eta haji wajib lamun mampu ingkana qadiron bi ayyaji dazadan warahilatan. Kudu aya zadan, naon zadan teh? Naon mah? Zadan bekal. Fa inna khairaz zadid taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Secara syariat tetap ya nyana berbekalan berupa harta, artos, makanan, pakaian. Terus warohilatan, rohilah, non rohilah. Ya eta kendaraan, aya kendaraan, aya bekal. Mampu maka itu wajib haji. Eta salah sawios siapa iman. Kali nu mampu, kali nu teu mampu. Ketika orang tos aya rasa hoyong gitu, bahkan orang berusaha ngempal-ngempal kedue angkat sareng teu nama kan eta mah takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika aya ikhtiar, aya usaha, bahkan aya minimal aya niat kahoyong heula itu tos dicatat ku Allah. Mata kapungkur aya kisah saha Syekh Ibnu Mubarak ketika anjeunna ngimpen di Mekah, terus dina impenana teh ninggal malaikat dua ngobrol kan. Malaikat ngobrolkeun jamaah haji anu angkat ka Mekah waktos eta. Nu angkat teh zaman harita aya 600.000 urang. Cek malaikat ngobrol sabaraha hiji cenah ayeuna nu haji aya 600.000. Sabaraha hiji cenah nu ditarima. Eueuh cenah nu ditarima. Dina sadayana nu angkat haji teu aya nu mabrur hiji-hiji. Ngan eta jamaah haji kabehanana nu 600.000 teh dihampura
ditarima gara-gara saurang ngaranna teh si fulan si anu gitu. Pilarian buka bobo teh emut jalmi soleh mah keur bobo wae keur kulam wae ibu tiasa kenging ilmu dibalik jeung urang mah keur bentak war-war keur kulam keur bentak wae hese orang ulama mah jalmi soleh boro-boro keur bentak keur kulam wae tiasa kenging ilmu tak gugah-gugah teh apa nami anu disebat ku malaikat diteangan alamat di pilarian ternyata jalmi eta henteu angkat haji nya diringkas we ceritana nah betah angkat haji geus ngempalkeun bekal kangge angkat haji cuma eta bekalna kusabab ninggal tatangga anu kalaparan dipasihkeun ka tatangga jadi anu kangge angkat haji teh diangge mantosan jalmi-jalmi nu kalaparan seperti itu sehingga niat saya nama tetap dicatat kangge motivasi ka urang jadi ari gaduh maksud saya insyaallah tos dicatat ku malaikat lebih terus saur si musannif di dieu haji kedah aya 3 hal anu salabasna mah upami ngetang rukun teu lengkap ya. Di dieu mah disebatkeun haji teh kedah aya wukuf, di Arafah kedah aya tawaf, sareng kedah aya naon? Sa'i. Yes. Upami ningal rukun anu lengkap nama ngalina kitab fikih nya daya mah kitabna sanes khusus fikih contoh dina kitab Kifayatul Akhyar ulama aya menyebut rukun haji teh 5 aya anu nyebatkeun rukun haji teh 6 wa arkanul haji salah sawiasna anu nyebatkeun 5 nanti ngahijikeun aya anu misahkeun ihram terus aya anu ngahijikeun ihram jeung niat aya anu misahkeun jadi rukun haji teh hiji ihram niat wukuf katilu tawaf terus sa'i Safa dan Marwah. Aya deui ulama anu naon nyaurkeun dina kitab Musanas mah terakhirna ditambihan tartib gitu. Nah eta painten rukun haji. Ngalaksanakeun haji eta salah sawios cabang iman. Nah terakhir dina ieu bait dina halaman 8 masih dina bait musami waquf wa hujjah wa jahidanna fatuqra. Cabang iman nomor ke-26 eta jihad. Maksudna jihad. Wasyobatu sadisatu wal isuna. Jeung ari cabang iman nomor ke-27. Al jihadu eta jihad ma'al kufari serta marangan jalma-jalma anu kalalempur linusrati dini supaya nulungan kana agama wa kana jeung bukti ibtidail Islam dina awal-awal Islam eta jihad teh afdhalul a'mali pangunggul-unggulna amal maka qala ada usaha Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Amri al-Islam Rasul Amri Ari pokok na urusan Ari inti na urusan segala urusan ternyata al-Islam Islam dina naon teh mun hayang jadi nilai kudu Islam heula
tak dijadikan Rasul Amri al-Islam. Modal pertama adalah Islam. Fondasi adalah Islam. Wa umuduhu jeung tiangna nyaeta as-sholatu eta salat. Wa dirwatu sanamihi jeung puncak tungtungna nyaeta al-jihad eta jihad. Rasul Amri al-Islam wa umuduhu as-sholatu wa dirwatu sanamihi al-jihad. Wa mana hadzal hadis jeung ari maknana ieu hadis kama qala seperti perkara qala anu parantos ucap bukan itu hadis saha as-sahibi Syekh as-Sahibi. Naon maksudna ieu hadis diterjemahkeun dijelaskeun ku Syekh as-Sahibi. Dicatat ku Syekh Nawawi di kitab Qaul Tubyan halaman 10. Ari asalna tingkah din agama nyaeta aslu syahidin an-nutqu bisyahadataini mengucapkan dua kalimat syahadat ma'al iddi'ani sertana penuh pengakuan atau penghayatan lima anahuma karena maknanya itu dua kalimat syahadat sanes saukur ucap tapi dihayati makna dipelajari eta saur saya asal fala yasihu syai'un minal a'mal illa bil Islam fala yasihu maka teu sah naon syai'un hiji perkara oge minal a'mal tina pirang-pirang amal illa bil Islami angin ngumpul ku agama Islam. Anu Islam teh nomor hijina tadi naon an-nutqu bisyahadatain. Tah tos ayeuna urang ucapkeun dua kalimat syahadat walladzi yartafi'u bihi hadid fi'lus shalawat. Anu mata ngaluhurkeun agama nyaeta ngalaksanakeun salat wajib anu lima waktu negakeun salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bisa jadi parameter, bisa jadi indikator meunang jeung teu umat ditingali tina salat. Geus gartol can ieu salat, geus tartib can salat, komo berjamaah. Hari ayeuna masyaallah seueur umat nu ngaku Islam tapi hararese sholat bahkan ke era ngaku dirina bahwa sholat padahal Islam gitu. Nah maka namun tinggalin bab sholat hari sholat teh tiang agama berarti lamun nu ngancurkeun atawa teu ngalaksanakeun sholat itu berarti sami jeung ngaruntuhkeun agama. Bahkan deui dina Fathul Mu'in ya, awal-awal lembaran awal kan jelas ngeri jalmi anu ninggalkeun salat itu kedah disungkeun tobat ku imam ku pamimpinan di silaturahminya disungkeun tobat lamun teu daek keneh itu cek hukum di dinya halal kate dibunuh. Dina kitab sanes dina keterangan sanes ari ninggalkeun salat teh leuwih parah kesalahanna dosana daripada zina. Alhamdulillah sementara urang Islam pada umumnya anu ngaku Islam begitu mudahnya meninggalkan salat. Maka begitu mudahnya agama ieu hancur. Lain kulantaran Islamna tapi umat mengaku Islam. Da aturan Islam tos lengkap sadaya. Terus salajengna jihad wa makna sana fil asli. Ari jihad teh asana asal teh puncak upami dina asal kata nama
ma'ir tafa'a min dhahril jamali. Ari ngaranna asana dina tadi hadis disebutkan adalah tutup punduk onta. Inti namanya dicana maknana pangluhur-luhurna puncakna nyaeta berjihad. Kumaha tuh ayeuna kan kafir nage untuk merangan nyata kudu can perang fisik banyak dia mah kapungkur. Lamun ketika kaum kafir menyerang secara terang-terangan perang fisik, maka seorang muslim wayasibu ayyurada bil jihad fil hadis mujahadatun nafsi. Wayasibu ajeng sah naon ayyurada yang dimaksud bil jihad iku jihad fil hadis dina eta hadis teh mujahadatun nafsi. Ketika orang merangan hawa nafsu atau berjihad nafsiyah, jihad nafsu. Kumaha jihad nafsu teh bi ayyakufaha an syahwa. Kurang itu sadaya nahan tina syahwat. Wayang nauha anil istirsal fil laddah. Jaga eta syahwat supaya kita meluas ya karena kesenangan-kesenangan duniawi, laddah, kangenahan. Eta jihad. Seperti sungi ayeuna. Nu ngaranna meunahna wengi ayeuna, wengi-wengi mun ditaros jujur raosna naon aya. Ceuk nafsu mah kan ceuk syahwat ayeuna teh ngagoleh. Goleh disebut no HP, no radio TV, itu Pak. Ceuk syahwat tah kurang tiasa angkat ka dieu upingkeun naos teh Bu, urang teh tos mujahadatun nafsi. Wa yalzamuha fi'lul awamir wa istinabul manahi. Jeung ku eta merangan hawa nafsu urang naon? Urang bisa dipaksakeun supaya urang ngalaksanakeun perintah Allah sareng ngajauhan kana larangan Allah. Wah mungkin kamu teu merangan hawa nafsu termasuk tadi anu perang tadi. Nyakan cenah eta teh kasusna teh jihad akbar wa hada wa al jihadul akbar. Atau Rasul ketika ugi perang nyarios ka para sahabat urang geus balik, urang sadayana tos uwi dina jihad anu leutik kana jihad anu gede. Para sahabat ruas ulun tadi teh perangan kafir teh cenah jihad anu leutik aya deui jihad anu leutik teh. Naon eta mujahadatun nafsi jihad melawan hawa nafsu. An kadang dipahami sapertos kieu. Jadi ulang dipisah-pisah. Da eta para sahabat biasa angkat ka mana? Ka medan perangan orang-orang kafir teh kan pasti diawali ku mujahadatun nafsi. Jadi kunci rek berjuang nanaon bae rek berat atawa ringan itu pasti diawali ku merangan musuh nu aya dina diri nyaeta syahwat heula. Makanya di dia disebutkan wahwa afdalu min jihadil kufar. Saudara Nawawi, mujahadatun nafsi adalah lebih unggul daripada jihadil kufar. Berjuang melawan orang-orang kafir. Sebab kedudukan anak eta menjadi sababna gitu maksudnya. Lain berarti ketika aya instruksi kepada sahabat, ayo orang-orangan kafir ada cek Rasul ge lebih unggul merangan hawa nafsu orang cicing bae mah orang-orangan hawa nafsu. Mun kitu mah tuh sahabat moal arinit perang nya. Lamun memanaina kitu, di dia dimanai kumaha? Al jihadu mujahadatun nafsi afdalu min jihadil kufar. Mujahadatun nafsi lebih unggul tinimba jihad ngalawan kafir. Nya maksudna bisa jihad ngalawan kafir teh kan ku sabab pasti merangan heula hawa nafsu.
merangan ulah syahwat. Nah seperti itu. Lamun jalmi tos tiasa, eta berarti tos mencapai puncak keimanan. Mata jalmi anu berjuang mah berjihad mah ganjaran ge masyaallah. Saur tadi surat Al-Baqarah 218. Kumaha ulaika yarjuna rahmatallah. Eta jalma ngarep-ngarep rahmat Allah. Saur surat At-Taubah ayat 20. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim itu atau darajatan indal umulna darajat di sisi Allah. Terus wa ulaika humul faizun ta eta jalma-jalma anu meunang, jalma-jalma anu bagja. Surat Al-Anfal bakal diberi rizqun karim. Wah kaum ulanana mangga baca. Jalma-jalma anu kerasa berjuang. Ya. Maka di masa sekarang komo ayeuna zaman fitnah, zaman seueur tantangan, umat Islam kedah sadar bahwa salah satu cabang iman teu meunang ditinggalkeun adalah di jihad. Anu bentukna teu sami sareng masa-masa perang zaman kapungkur. Ayeuna mah paeuten jihad pikiran santrinya mikir mecahkeun masalah, baksul masail supaya bisa katalam Quran, kapaham agama, berjuang berjihad. Para ibu berjihad supaya naon sarogena lancar dina milari nafkahna, lamun nafkahna lancar, rezekina lancar, infakna ageun kitu, sedekahna ageun. Didukung ku ibu sadayana sareng bentuk-bentuk nu sanes, jihad pikiran, jihad ekonomi, jihad pendidikan, para guru ngawurung atanapi ngajar di sekolah, para tos murid, maka ulah saukur diperjuangkeun teh hanya rupiah, hanya gaji, tapi kedah leres-leres diniatan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana urang ku potensi nu aya di diri urang berkontribusi ya kana agama Islam fi sabilillah. Ta eta cabang iman nomor ka 24, 25 sareng 26 ya dina bed solis salat rawat zakti malak kasih masuk waktu jawajan dan nafatu qaul. Aku lupa dihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kaula sarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wa wafa amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqa wa khaba man asa. Allah Ta'ala di Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafaa billahi alima. Para ibu, para santri satria hadirin wa hadirat sedayana, alhamdulillah dina waktu ieu urang sadayana tiasa riung puluh dina raraga santriahan
oge bersesuaian sareng sasi Muharram. Sakedap deui panganten bakal dugi karena kaping 10, di mana kaping 10 Muharram dina Islam mangrupikeun salah sawios dinten anu sangat bersejarah, bahkan lain ukur Kangjeng Nabi karena syariat Nabi Muhammad. Beberapa syariat Nabi anu sanes aya erat atau nabi aya hubunganana sareng sasi enen kaping 10 Asyura ieu. Naku pamaosan ayeuna mudah-mudahan janten salah sawios bentuk takdiman tanapi mengisi karena Asyura Muharram bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta salah satu tinu 4 bulan anu dimuliakeun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah sawae wonten para nabi anu tadi diamaskeun dina ayatna nyepeng kana minan nabiyyin wasidiqin wasuhada wasolihin anu ngeunaan kana jami-jami dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sok diaoskeun dina surat Al-Fatihah an'amta alaihim. Nah dina surat An-Nisa dijelaskeun minan nabiyyin. Nah para nabi eta teh hampir sadayana aya berhubungan sareng momen 10 Muharram ieu, sehingga sebelum aya Ramadan, sebelum sasi Ramadan atau nabi sebelum puasa diwajibkan di bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad pun waktu itu sina ngalaksanakeun saum dina 10 sareng salapan, bahwa kan statusna teh wajib gitu. Jadi sebelum aya bulan Ramadan mah salah satu saum anu wajib teh nyaeta 10 Muharram, 10 Asyura. Nah setelah aya saum wajib nyaeta bulan Ramadan, maka saum Asyura menjadi sunat serta dipasihan fadilah dan nabi kaunggulan jadi kiparat karena dosa sebelum dan sesudah. Dan ternyata di zaman Rasulullah terus mulai mengingat karena kajantenan dina 10 Muharram tersebut. Di antawisna nu kahiji di mahapuntenna Nabi Adam ketika dina kadunia ieu
Jadi begitu menyadari Nabi Adam tentang kesalahan yaitu mengambil buah koli, maka anjeunna teras sujud sambil ngaos doa Robbana dolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tatra sujud ke Allah Subhanahu wa taala sadajan ngalakukeun aktivitas-aktivitas nu seje teh eta lah dilakukeun di dunia. Robbana nun Gusti dolamna abdi ngadolim angkusana kana diri abdi. Wa ilam taghfirlana lamun saliran teu ngapunten ka abdi sadayana lanakunana minal khasirin, pasti abdi termasuk jelema-jelema anu rugi. Nah jadi anu panggeulana di emutan anu diprioritaskeun ku Nabi Adam waktu itu yaitu merasa dosana tina pelanggaran perintah nyata ulang wala takro mahadi sajara ulah ngadebutan tangka ternyata malah ngalah. Akhirna ditulung ku Allah Subhanahu wa taala ka dunia ieu ya bari setelah menyadari anjeunna belum melakukan aktivitas apapun kecuali bertaubat kepada Allah. Eta pesan pertama ya. Jadi lamun urang edek menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kudu dilakukeun teh ngaevaluasi diri, meresihan dosa, istighfar, bertobat supaya naon? Supaya tadi sebelum pun maka kebersihan antara kesucian heula tina dosa pangpayuna kurang dilakukeun. Jadi Nabi Adam oge sanajan sadar unsur kadunyana waktu itu sareng Siti Hawa oge aya kagiatan-kagiatan sanesna, tapi nu tadi teh pertama nu diingatkan ku adina adalah bagaimana membersihkan heula tina dosa-dosa. Sehingga bersujud ke Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun sekitar 50-an hari sujudnya ke Allah. Terus gitu terus di surah Allah patah lainnya banyak ayatnya menjelaskan Allah nampi tobat kaitan Siti eta kaitan Nabi Adam ya. Kemudian ditampi tobatna dina riwayat teh 10 Muharram eta diterima tobat Nabi Adam teh. Sehingga kakaratan aktivitas sejen pertama dilakukan setelah bertobat ternyata di dunia teh lapar gitu kan ya. Ternyata ya nama ayah lapar di dunia. Nah dirinya diajarkan malaikat kumaha cara bertani,
kemudian ngurus hasil tanina, timimiki moena, kemudian nutuna, kemudian masakna, diajarkeun. Tah terus gaduh perbekalan me ngalengkah milarian Siti Hawa. Jadi dunia anu sakieu luasna teh harita pendudukna karek duaan. Teangan-teangan kawis Nabi Adam sareng Siti Hawa di dunia ieu. Nah, jadi gitu tahapan teh. Sehingga terjadilah pertemuan sehingga jadi wasilah ayana para nabi berikutnya termasuk ayana orang sadaya di dunia ieu. Eta anu dicarioskeun dina surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Manana walau alam biusawab, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah anu nyieun aranjeun tina bibit anu sahiji nyaeta Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Adama tina dirinya Nabi Adam teh pasanganana. Berarti generasi pertama Nabi Adam, generasi kedua bidama tina bagian tubuh Nabi Adam nyaeta tulang rusukna nyaeta Siti Hawa. Nah, kemudian generasi katilu mah wabas sami rumah rijalan katsira wa nisaa. Dari gabungan pamungket sareng istri eta, dari gabungan air manina akhirna wabas sami rumah ya, muncul tumbuh tina bibit dua tersebut di jalan kasiro wanita pirang-pirang lelaki Korea wanita jeung istri-istri termasuk orang sedayana. Nah, jadi jauh sebelum melakukan apapun, sekali lagi yang dilakukan pun Nabi Adam adalah bertaubatlah ke Allah. Itu Nabi yang pertama. Nabi anu kadua nyaeta Nabi Nuh. Upami Nabi Adam tadi nyalira, ya. Nabi Nuh mah hubunganana sareng 10 Muharram teh bersama-sama tapi zaman ini bahkan nelah aya Asyura jeung aya ngabubur surah we gitu nya. Sangat erat hubunganana sareng Nabi Nuh. Nabi Nuh teh periode pertama pasca Nabi Adam kadunya anu ku Allah dibere suhu, kata Nabi dibere kita. Anu didawahan ku Nabi Nuh adalah kaum. Jadi bukan dalam bentuk sebuah negara ya. Tapi kaum-kaum pembesar-pembesar masuk disebut Allah al-malaku. Qala malau min qaumihi. Kaum Ad, kaum Samud gitu nanti. Kemudian pola anu dibangun ku Nabi Nuh adalah dakwah. Nabi mengajak para pembesar tersebut, kaum tersebut untuk melaksanakan kitab Allah atau Nabi subuh anu diturunkeun ka ajeuna.
Nah, ternyata para ibu para bapak sadayana eta kaum nate nolak. Tapi kekeh Nabi Nuh terus berdakwah sampai dijadikan layanan manaharo dakwah nanti siang malam asror tu wajiharo susulumputan fungsi terang-terangan minum tapi walam yajid tenamaan min robbika ila biro di pangeran di Allah kecuali kaburna. Jadi bagi ditamahan teh lain bagi iman tapi kalau kabur jauh di Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah karena waktu sekitar khomsan al-fasanatin illa khomsina. Jadi suratnya di ayat 1000 tahun kecuali 50. Berarti 850 tahun. Bayangkan dakwah 850 tahun setengahnya dina tahun Masehi ayeuna kan 2022. Tah setengahnya kurang lebih 850 tahun dipakai dakwah ku Nabi Nuh, dipakai ngajakan kaum-kaum. Nah, faktana begitu diajarkan teh kaum teh mung. Akhirna Nabi Nuh mun bahasa Sunda mah meureun saen sumeren. Robi la tadar bil ardi ala kafirina dayaro. Ya Allah ulang ngantep di muka bumi ieu kafir-kafir dayaro. Dayaro teh menguasai tanah. Ya, cek satria mah segan taksir. Bahwa dairun bahuma dairun bahum dairun bahum dua gitu ya. Bagaimana kafir-kafir sangat menguasai wilayah atau di daerah. Nah, Nabi Ibrahim madu ala ulang mantap. Ia kafir-kafir menguasai daerah. Nama lagi, namun menguasai daerah, bakal nyen kebijakan, nyen sistem, nyen aturan, anu ngajauhkeun umat ti ajeun, nya saudara Nuh teh. Jadi lamun jelema menguasai daerah, tapi menguasai wilayah jelema kafir, maka sistem nu jalan teh bakal kesukuran. Siga urang poe ieu nya bab ekonomi tanapi bab nu sajana dikuasai ka ku PBB di dunia teh. Pantai bisa hoja nya gitu. Cepuing dolar 14.000 kita. Itu $1 sama dengan $1. Itu gitu sehingga mengurangi mawa duit kalau berapa negara teh lain ngegedean kalaka ngalitan mawa 100.000 jadi mawan dibawa ke LA kan Los Angeles lain lawan coba kalau Rumah Agung di bawah kali itu teh kan dari $7 gitu ya. Nah sehingga itu ya tadi sebut teh riba gitu ya, riba. Aya perbandingan uang anu takur. Tah eta teh kulantaran naon? Kulantaran penguasaan, menguasai. Nah Nabi Nuh oge
nyuhunkeun ka Allah kumaha carana supados lah tadar ulah ngantep ka jama-jama kafir sehingga menguasai daerah. Jeung Esau Allah hegatuh hari kitu mah nyeun parahu we anjeun. Jangan ada mah di luaran ada mah parahu. Nabi Nuh. Atuh beuki dieu teh beuki seueur anu nyebut dialog ka Nabi Nuh teh nya. Margi nyeun parahu di tengah gunung. Dina tempat anu luhur. Anu jauh ka ditu ka dieu. Ayeuna geus beres parahu, rugi kana waktu nu dijanjikeun ku Allah. Wa parotan nur hiji cai di luhur teh adab nya. Hujan tuluy-tuluy sababaraha hari sehingga muncul banjir. Banjir anu merata lain pun ayeuna di Indonesia tapi sadunya waktu itu. Nasi goreng manfaatna parahu teh keur eta. Di saat ieu daratan kabeh dijieun lautan ku Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh geus persiapan jeung kaumna. Nyaeta nyiapkeun parahu. Tadi dinya kakara kana saeun. Jelema anu bibea-bebeakan nyebut gelo, nyebut sesat, nyebut tukang sihir ka Nabi Nuh, didinya kakara kana saeun. Ya. Erek ngilu da kubu sarana kan lain masalah kekeluargaan ieu mah. Masalah teh ikatan akan nabi akidah. Saha jelema nu terikat ke kalau jeung la ilaha illallah jeung ka Nabi Nuh Rasulullah harita la ilaha illallah Nuh Rasulullah makara bakal salamet. Tapi jami anu teu ngalakukeun ikatan sareng Nabi Nuh maka Nabi Mubrok termasuk jelema anu akhirnya ya termasuk jelema anu kubanjir bahkan termasuk anaknya. Jadi kade aya nasab ya aya hubungan biologis untuk bahasa aya hubungan anak akidah kana ideologis. Kekuatan akidah lebih mendalam daripada kekuatan biologis. Faktana Nabi Nuh oge cacakan budak gituin tapi kulantaran beda akidahna teu disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala hatina teu kabawa kana parahu. Lamun urang ningali banjirnya di beberapa daerah itu besoak terus ada teh kan masih kene aya jelema anu ngabantuannya anu ngadoakeun anu ngaevakuasi anu nganteurana naon dahareun kitu nya anu ngamankeun anu nyumbang dina aya banjirna oge. Tah urang sakitu geus soakna. Kok bayangkeun ku para ibu para bapak sadayana situasi banjir harita sarunya ya. Akhirnya sadayana bahkan tapak-tapak sejarah oge baik muslim ataupun non muslim ngabuktoskeun pernah terjadi ayeuna banjir besar. Bari itu tadi teh
Namun ayeuna mah pamasikan aya nu ngumumkeun. Jigana aya anu mangkarunyakeun bahkan nyumbang. Ieu namanya kasawareh teh apa eta namanya di daerah-daerah anu rendah. Kene aya anu ngaevakuasi ngabantuan aya tim SAR nya kondisi ayeuna. Nah, di zaman Nabi Nuh kabeh daya anu ngaevakuasi, daya anu nulungan, daya anu ngaberitakeun adanya zaman Nabi Nuh. Daya anu nyumbang gitu dibantuan daya. Kabayang urang sadayana kabeh menjadi lautan cai. Pokona mah nu salamet mah nu aya dina luhur parahu. Tah ibu bapak sadayana anggeun-anggeungan eta teh. Perbakalan anu geus disiapkeun teh beuki dieu beuki ngurangan. Nya tos sababaraha hari teras Nabi Nuh ngutus manuk pertama diutus teh gagak sebenarnya itu teh kalah sibuk gagak mah naon loba dahareun meureun loba bangke pan kalah teu balik deui da sibuk ku katungkul ku dahareun gitu udahnya yang ngutus merpati mawi merpati dugikeun kayeuna jantan lamang kedamaian terus diange posnya kapungkur sedatan aya zaman modern hintun ke surat jeung sejabanan teh kasokor aya merpati pos bahkan bikin kaina jadi lambangnya di kantor pos Indonesia ya gambar merpati. Tah tos kitu teras berlabuhlah Nabi Nuh. Tadi dia sana aya seeutik logistik kata Nabi dahareun teh. Aya sakedik. Nah, supaya mahi supaya walatra nya harita dibubur gitu. Nelawe bubur Asyura sana mah bubur anu tanggal ka 10. Nah, kulantaran panjang teuing jadi bubur Suro. Jika Jawa Barat jadi bubur Sura gitu nya. Di Jawa Timur jadi Suro. Nah, teh Suro teh lain tina Suro musyawarah tapi tina Suro. Memperingati atau nabi memperemut titi mangsa tanggal 10 Muharram. Sehingga dijadikan
momen harita Nabi Nuh keluar tina solusi panjangna dan solusi jalan keluar tina permasalahan panjangna nyata diringkung atau nabi dikungkung ku banjir puluhan hari, sehingga dengan saatna di tanggal 10 teh kemudian menjadi berkah, membuat tata kehidupan baru kembali ya kumargi nu sejet pan geus pararae. Jadi manusia nu hadir teh cek dina surat Al-Isra geuningnya wa ma ngamana ala Nuh. Jadi naon anu dibawa ku parauna Nabi Nuh. Tapi dinya kehidupan baru generasi pertama setelah Nabi Adam. Ngan intina kafir-kafir tadi anu teu iman teh intina mah paeh. Gitu nya. Mata ulah bingung. Kumaha sarana ngancurkeun kafir atanapi ngancurkeun musuh-musuh Islam, ya. Ta nu kudu dipika bingung mah miara keimanan diri gitu. Bakal jadi efek beuki alus iman seseorang, beuki gabung atau napi beuki kuat gabungan kekuatan ruhiyahna seorang mukmin, maka bakal memberikan efek otomatis. Model nu bieu kusaha paehna kafir ku banjir pan sababna teh. Jadi ka Nabi Nuh mah teu katulingan. Kaum kafir di zaman Nabi Nuh paeh kunaon ku banjir sababna teh. Tah Nabi Nuh mah teu katulingan padahal eta si kafir paehna disiksa na ku Allah Subhanahu wa taala dibere banjirna teh bongan teu takwa, bongan teu ngagugu kana ajaran tauhid nu dibawa, kana suhuf nu dibawa gitu. Karena kitab Allah anu dibawa heupan kabayang atuh. Jelema ngan saeutik karita kan jelema mah biasana masuk kepangaruhan teh cara berpikir teh kurang kuramena. Ya. Kumaha ramena gitu tah. Kepangaruhan antara lain kumaha benerna, kumaha ramena. Ayeuna ramena harita jelema berbondong-bondong menolak Nabi Nuh. Gitu nya. Menolak kitab Allah lolobana teh. Hanya otomatis lolobana teh kan menolak kana Nabi Nuh. Menolak karena kitab Allah anu diturunkeun ka Nabi Nuh seperti zaman ayeuna loba jelema anu menolak karena Al-Qur'an diturunkeun ka Nabi Muhammad gitu. Sami Pak. Tah palebah nyiksa kafir mah pan ku banjir we angkat. Sababna teh tugas Nabi Nuh mah tadi cicing istiqomah alur dina program. Njubit gelo antep tong didenge jeung teu kudu dibalas gitu nya. Dan ke balasanana bakal disakaliguskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu wujudna dikarem teh aku banjir gitu. Tapan kete dina akhirna teh ketika sejarah menyampaikan kafir-kafir teh paraehna teh disiksa teh ku sababan banjir teh ku Nabi Nuh. Padahal hakikatna sekali deui manehana nanti bere banjir teh kulantaran nolak kana tauhid. Nolak kana kitab Allah nu dibawa ku Nabi Nuh. Tah eta pelajaran Muharram. Anu kadua berarti tugas orang sebagai mukmin kumaha carana ngajalankeun tugas-tugas pribadi urang sadayana. Ya. Tugas-tugas ritual, tugas-tugas ibadah mahdoh
ibadah sosial. Terus konsentrasi cek tadi teu kudu kapangaruhan ku lingkungan anu teu jelas. Ta eta anu kadua pelajaran dina 10 Asyura 10 Muharram. Terus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud. Ya, sebagian nya. Tah Nabi Daud mah malah para wargi sadayana diujina dina pinuh ku kajayaan. Namun tadi gambaran Nabi Nuh bagaimana terpurukna digogoreng aku kaum, tasa Nabi Daud mah malah sawalerna. Ujian datang nate tina seueurna kangeunahan, tina seueurna kanikmatan. Anjeunna sebagai raja anu ditunjuk ku Allah Subhanahu wa taala menguasai dunia, otomatis sagala aya. Numawi syariatna ge saimbang perimbangan teh. Syariatna saum Nabi Daud mah nyaeta sadinten saum sadinten buka. Sabab eta teh ngitung kana peluang para ibu para bapak sadayana. Lamun jadi raja pasti bakal sadala aya. Komo rajana raja sadunya hartosna mun dek ngintunan makanan ti pelosok mana wae. Mun di Indonesia mah pan loba geuning nya. Contohna di Kintun Dodo Garut, mun ti Garut kitu tah. Di Kintun Peuyeum ti Bandung kitu tah. Di Kintun naon deui? Opah. Di Bungbulan kitu nya. Di Kintun naon deui? Tauco meureun tah ti Cianjur. Dan berbagai macam makanan pasti bakal aya. Jadi peluang pikeun kana pidahareun teh bakal seueur. Begitu juga keanekaragaman berentina keindahan-keindahan emas permata ya. Begitu juga wanita-wanita ya, matak aya sabaraha? 100 bojona Nabi Daud. Moal aja we da. Patalukana negara oge pan banyak di unggal pelosok. Ya. Terus dina sisi sosial kemasyarakatan bisa dibayangkan ku urang sadayana. Tah di saat seperti itu malah Nabi Daud mah sadinten saum sadinten buka. Jadi tina sataun teh setengah tahun saum, setengah tahun buka. Heuleut kitu teh, heuleut sapoe. Bari jeung saum harita mah nu tadi teh saum puisoa. Urang apa ngaran puasa teh mesti keneh segala di dahar pan kitu nya. Eta we ti subuh nepikeun ka magrib hungkul gitu. Kadituna mah biasa we gitu. Beres buka tajil terus sangu terus baso terus kolak. Gitunya eureun heula sakedeung ya kayak nyambung deui gitu tah. Nu ngaran puasa zaman urang mah pan kitu. Sementara zaman Nabi Daud mah deui puasana ge pan sekali we gitu tah. Tah siga kitu. Tah eta teh ngaimbangan supaya memperkecil naon anu asup pan ari ku puasa maka kontrol. Mode urang aya 10 macam makanan ti isuk-isuk dikumpulkeun keur magrib pan anggar nu kadahar mah bakal moal kabeh nya. Hartosna bakal kabatasi. Ku puasa teh bakal kabatasi. Tah cacak ning demikian sekali deui cacak ning Nabi Daud berusaha seperti itu. Tapi pada akhir nama muncul kejadian yang disebutkan tergodana Nabi Daud gitu.
Jadi anjeunna bari calik mukaan sejarah nabi-nabi sebelumna. Ningali Nabi Ibrahim, aduh diluru. Ningali uyutna nyata Nabi Musa, ibu berik gitu. Eta mah munajat ka Allah, ya Allah. Nah, cenari nabi-nabi kapungkur ka marasakan cenari abdi raraosan beteunah cenah jadi nabi teh gitu ya. Tah eta mimitina teh. Ai saurah Allah nah yang diuji cenah anjeun. Ih sanes kitu cenah teh sapodos ageung we nireuna jeung ganjaranana. Ai sugan teh ujianna teh sebagaimana anu dina sejarah tadi. Ternyata ujianana ku wanita para ibu saudaranya beda. Jadi iblis ngarupakeun manuk, kemudian ngabibita Nabi Daud mudag-mudag eta manuk, kemudian diarahkeun kana hiji tempat ngaranna teh mesna mun aya namanya tempat caralikna istri-istri pejabat, rumah dinasna istri-istri pejabat mun aya nama. Di dinya teh komplek wanita unggul, bojo-bojona pejabat. Sore hari, jadi diajakna ka pengkerta ku si iblis teh. Aya salah saeus bojo jenderal bawahanna Nabi Daud nuju ibah. Nah, tepung lawung tadi dinya nya, tadi teh yang mudag manuk gitu. Tapi kulantaran ujian teu bisa dipopohokeun tah. Akhirna nepikeun ka nyieun keputusan kumaha carana eta bojo jenderal teh eta carogena jenderal teh meninggal. Ya, di perbatasan di ditu keur nyerang. Sampai pada akhirna diingetan ku dua malaikat. Jadi keur di mihrab torojo dua malaikat nyarios ka Nabi Daud, wahai Daud, hukuman kuring boga 89 we sieu boga embe hiji cek kuring teh akueuni ngakadiekeun we kitu nya. Cek Nabi Daud ente mah cenah geus boga 88 mesti kena hayang anu hiji. Gitu. Padahal eta teh gambaran Nabi Daud geus boga 89 bojo masih kabita ku bojo jenderal anu ngan hiji-hijina gitu. Beres ngahukuman eta dua malaikat anu mangrupikeun jalmi teh ya. Hiber tada ku malaikat. Cek dua malaikat hada rajulun yahkumu li nafsi, ieu lalaki ngahukuman diri sorangan. Tidinya kakara. Jadi bieuna mah teu ngarasa dosa, sabab memang teu salah. Ayeuna seorang panglima tertinggi, presiden mun aya namanya, nitah ka bawahanana ka jenderal, jik jenderal ini ka Malaysia mun di Indonesia bagitunya. Putuhkeun atau napi talukeun ta Malaysia teh. Tah geus beres lapor panglima atau nabi ieu terus beres. Cek nabi teh tuluikeun ka ditu ka Singapura kitu nya. Laporan deui geus beres tuluikeun ka Thailand. Pokona mah can maot mah can dititah balik gitu nya. Tah kitu maksudna teh. Secara prosedur antanan panglima tertinggi presiden nitah ka Pangap, nitah ka Kapolri, nitah ka kepala staf angkatan darat mun aya namanya kepala staf angkatan laut teu salah. Dek undang-undang mana nu nyalahkeun. Terus teu salah atasan nitah ka bawah ngan eta perintah teh kacampuran maksud pribadi gitu. Dina hate teh diucapkeun, teu aya dina surat keputusan namun di teh mah ditulis. Tapi tujuanana cek bahasa ieu mah subjektif gitu. Tah eta teh secara prosedur undang-undang mah teu salah, tapi kulantaran pangkat Nabi Daud adalah rasul, teu meunang aya hiji parentah anu kacampuran kepentingan.
maka diluruskeun ku Allah tah. Diluruskeun ku Allah. Hese pandada teh kontrol emosi siga kitu teh. Urang contohna teh suami istri. Ka istrina teh nya pangnyenakeun cai. Eup teu daekeun tah. Da jongjon wae keur eta. Keur WA-an. Kitu nya. Pokona mah keur jongjon we. Ningali YouTube. Tah, urang teh ngamot. Tah, eta ngamekna teh nah ngamek karena memang istri teu taat ka Allah. Nya, kudu taat ka salaki teh. Atanapi ngamekna teh pedah teu pangnyokodkeun cai. Eta beda di leunna nya. Lamun ngamekna karena eta istri teu ngalaksanakeun perintah Allah, tah eta alus. Hartosna murni, berbasis takwa, berbasis perintah. Tapi lamun ngamekna teh kulantaran teu dipangnyekodkeun cai, berarti eta mah urusan pribadi gitu. Pas satas kitu contohna teh, pan saeutik teh bedana teh. Saeutik bedana teh. Urang ngaplok atanapi ngadenda nyepret murang kali kacampuran ku keheung, kacampuran ku dendam dan sebagainya. Nya nyimplin mah jadi, tapi tadi nilai kurang. Sapertos nu nembe contoh. Teu salah Nabi Ibrahim di tahap bawahan, tapi lamun panitana eta kacampuran unsur tadi. Ini teh ka Thailand. Sampai pada akhirnya laporan dia si jenderal teh sahid. Otomatis tah aya jandana tah kitu nya. Mulung muntah. Tak kitu maksudna teh. Tah eta teh teu terungkap teu doraka da teu diucapkeun nya. Tapi di mana? Ngan kulantaran sakali dari Nabi Daud menabi. Jadi tingkat kekuatan etana leuwih tibatan jelema biasa. Nya sering dibahas Hasan atuh Abror saya atuh Korobin supaya geringnya. Kahadean jelema biasa tah dinu geus deukeut ka Allah mah kadang-kadang mesti kene kasup goreng eta teh. Nya sapertos nu nembe di jelema biasa mah mana naon mah doraka acan. Da ukur kakretek dina hate. Teu jeung praktekna. Tapi kulantaran pangkatna Nabi jeung Rasul tetep Masya Allah eta kisah, eta kejadian kabaca buku urang poe lamun urang maca Quran terus maca kisah Nabi Daud tak kabaca kisah eta. Nya, nu bieu teh ayatna ya Nabi Daud keur di mihrab torojo dua malaikat minta dihukuman. Tah eta teh ceritana teh nu bieu. Kitu nya. Kabaca tah di zaman Nabi Muhammad nepikeun ka ayeuna dina Toret, dina Injil, dina Quran diceritakan da Rasul seukeur pelajaran. Tah hartina Nabi Daud teh asalna teh teu ngarasa dosa. Begitu diingetan ku dua malaikat di dinya kakara. Para ibu sadayana ditulis tisaprak harita tungkul teu pernah tangah ka langit. Sarta dosana ditulis dina tonggong leungeun di dieu teh. Maksudna begitu nyomot sangu, nyokot cai dan sebagainya sameme panangan nepi kana sangu, nepi kana dahareun, nepi kana teko dan sebagainya katingali heula dosa di dieu nya. Katingali heula dosa curucut di sosana teh. Tah kitu seorang nabi. Tak anu khusus nama begitu anjeunna dilepatkeun ku Allah Subhanahu wa taala nu tadi teh ada rajulun yaqumul nafsihi cek malaikat teh diingetan ku malaikat ieu lalaki ngahukuman diri sorangan ngagebeg ti dinya terus ngudupruk sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Anu khusus nama tah tanggal 10 Muharram dibuka ku Allah Subhanahu wa taala dimaafkan sarta ditampi tobatna Nabi Daud alaihissalam. Tah eta teh naon
Teu cukup gitu teh tadi geus ditampi tobatna geus dihampura ge ku Allah. Heuh ditulis dosana teh di dieu. Ya. Anu ngan hiji-hijina saumur-umur teh pan ditulis gitu. Urang mah kan dina buku oge teh aya nya barora dina dapa ieu da loba teuing di dieu mah nya maka asupkeun. Dosana maka asupkeun nya dina bukuna wae pan. Ngaran dosa mah pan sok poho nih urang teh. Komo lamun berhubungan jeung hak batur gitu nya. Lamun aya hak batur, aya hak urang dibatur, wah urang teh sok inget wae bebeakan. Ya. Tapi lamun aya hak batur di urang, gitu nya. Tah sok kapopohokeun gitu. Kadang-kadang les. Tah gitu eta teh igtirarus sayatin, bagian tina tipuan setan, ya. Manehanana mah geus sababaraha kali. Nah, tapi sok poho we anger dadi urang teh pan ka batur. Ya, sabalikna lamun ti urang ti batur sok terus inget kitu tah. Eta teh tipuan setan. Ya, numawi ceuk dina alamatus sa'adah wa saqoah ciri bagjana jelema teh salah sawiosna teh nyaeta nginget-nginget dosa anu geus kaliwat. Mopohokeun kahadean anu geus kaliwat supados semangat deui nyeun kahadean kitunya ulah terus we dihitung padahal geus 10 tahun yang lalu kitunya anu umur unggal tahun teh kan beda rezeki unggal tahun teh beda 1000 poe ieu jeung 1000 nu kamari beda buat teh nilaina teh rezekina teh gitu udara anu direnghap poe ieu atanapi renghapan ayeuna jeung renghapan nu cikene tanapi renghapan anu bulan itu menit itu beda gitu. Tah eta para ibu sadayana sebagai gambaran yen salah satu contoh kisah upami tadi Nabi Adam, Nabi Nuh tina hal-hal nu sifatna terpuruk teh secara jama'i tah ujian ka Nabi Daud mah sakali deui tina palebah kekayaan anu melimpah ya. Tina kekayaan anu melimpah sakitu geus diperketkeun nepikeun kapuasana oge sabulan non sehari puasa heuleut nya da keur ngajaga teh ada rasul teh apan terus ibadah peutingna oge nepikeun kaminang keneh. Jadi sapeuting teh sababaraha kali Nabi Daud menghudang teh nya tah eta teh mesti keneh terjebak salah sawiosna anu nembe akhirna ku Allah dihapunten dina 10 Muharram kemudian ditulis dosana dina dampal dina tongong leungeunna akhirna selalu ingat karena dosa tersebut. Tah eta Nabi Daud kemudian Nabi Yunus terus malumnya Nabi Yunus oke. Nabi Yunus mah sabalikna upami Nabi Daud nembe pribadi oge berdasarkan kekayaan tah sabalikna aya Nabi Yunus mah sebagai gambaran kabur tina tanggung jawab kabur tina peperangan. Jadi ku Allah dipiwarang antosan 3 hari kaum-kaum bakal aya beberapa orang sanajan teu kabeh tarobat tah karek sapoe Nabi Yunus tos nyingkah ti lemur. Da sieun aya siksa ti luhur pan geus katingali tah langit hideung. Terus awak kararoneng kakaran nu poe katiluna turun siksa. Tah karek sapoe, karek sak periode, karek tanda-tandana hiji Nabi Yunus geus nyingkah. Ari isukna loba masyarakat anu sadar ngabring dek tobat nyumpingan Nabi teu aya gitu. Tah pan eta masalah nabinya. Nah, numawi didenda oge ku Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi nabi seterusnya khususna umumna keur mukminin mukminat jadi pelajaran. Ya. Begitu dugi kana kapal ceuk dina ayatna kemudian eta kapal teu bisa idit kemudian diundi ku kolamna
saha nu ngalalep kolamna tanah pirokrakna maka bakal eta jelema nu bermasalah. Ternyata sababaraha kali diundi teh nu Nabi Yunus deui, akhirna ngagajelan kana jero laut gitunya disantok ku laut eta Nabi Yunus teh. Tah salama di jero laut, dina jero laut deui anjeunna ngaoskeun naon? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tah eta we terus dina jero laut. Cek dina ayatna nepikeun ka bagian 3 kapoekan. Poekna jero laut, poekna peuting. Ya. Nah, nu bisa dilakukan di dinya. Sok sanajan usum HP ayeuna ari kira-kira dina cicing dina jero laut mah da hese nya. Gogoro kana oge gitu di miskolahan oge mun usum HP komon can panarita mah nya. Ieu mah lamun usum ayeuna we da hese atuh dina jero laut mah. Hatak satu-satuna nu bisa komunikasi hanya sareng Allah Subhanahu wa taala. Pan urang loba kagoda ieu teh Allah sok ngagambarkeun kitu. Ketika anjeun di tengah lautan kakara anjeun teh areling ka Allah inget kitu nya. Sim kuring bade meuntas ku ti dieu tah di mana Gilimanuk ka Bima ka Sumbawa. Nah, hari itu kan bulan Februari Maret keur mujuna Agung Omah 4 jam pan di laut teh. Tah pan keur calik itu si janela alit tah nepi pan si cai teh kana ieu katingali tina kaca teh nya. Agungna cai kaluhur teh katingali tina kaca teh. Deng-dengna si ieu teh. Tabang segelas nu karari teh kan kabehnya maruragan. Kantong kabeh panu dibeh ditu kada rieu kabeh. Brang teh pan maracaya sieun pan ibu-ibu urang Lombok anu ngangayatanya. Brang atuh beuki geumpeur nya teh nya. Beuki geumpeur beuki pias rame pokona budak sadeurik kitu teh. Tah nu tadi teh pan fitrah jelema mah bakal kakara di dinya inget ka saha? Ka Gusti Allah kitu nya. Ka Gusti Allah tareun we biasa deui nya nya dangdutan deui we aya bagi dangdutan di dinya teh nya dangdutan deui we karaokean deui gitu. Tah bade kitu Bu jelema mah saurang kon dina ayat sabar ayat nu kitu teh. Ketika cicing di tengah-tengah lautan mana-mana sesambat ka Allah Subhanahu wa taala tapi begitu nepi ka daratan poho kalau kan gitu jami mah tayoge ketika di jero laut Nabi Yunus munajat ke Allah menyadari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin terus ngoskeun eta pokona mah teu kacaritakeun we kaum-kaum Nabi Yunus terus di jero sababaraha hari makanannya hanya dzikir, makanannya hanya bieu teh tahlil jeung tasbih. Terus kitu diburakeun dina hiji daratan ku lauk. Kemudian disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala aman dilanjutkeun we dakwahna nya jeung sajabina kaum-kaum nu kafirna geus beah gitu. Terus mun bahasa Sunda mah Nabi Yunus ngapapakan deui tah disalametkeun eta kemudian ngarintis kehidupan baru saprak dicapluk ku lauk nya eta dina kawitan 10 Muharram gitu. 10 Muharram. Jadi banyak pisan sejarah-sejarah nu berhubungan jeung para anbiya Allah ngan intina nya intina pelajaran anak kange urang teh
aya sababaraha hal anu sok ngajadikeun godaan hirup karena diri urang. Naon nu digodana nyaeta akidah jeung syariah. Nu digodana teh nya akidah, tauhid, ketauhidan jeung syariah, aturan. Ari akidah mah alhamdulillah. Nah, ngan jadi pasif ya, jadi kurang aktif atau nanti jadi ngedua. Nah, itu teh sami termasuk tergoda. Lamun gambaran tina kisah-kisah panjang teuing lamun sadayana dibahas nya. Nganu jelas tina kisah-kisah nu tadi teh aya nu tadi godaan teh kulantaran ku kangeunaan atanapi ku naon harta bana, ku jabatan sapertos Nabi Daud. Bahkan putrana ge sami Nabi Sulaiman oge nya. Nabi Sulaiman mah nyata kehilangan singgasanana Nabi Sulaiman mah. Eta mah sababna teh lain ku pribadina tapi ku bojona. Jadi Ratu Balqis teh inget wae ka lemur, inget wae ka bapana. Nya ku iblis dipangyieunkeun. Urang lukis we cenah Balqis ku saya ka panjeun teh. Cenah atuh da ai gambar ungkung mana naonan. Cek si iblis teh sanes cenah ieu mah dibentuk 3 dimensi mun istilah ayeuna. Ya digambarkeun patung, tidinya mimitina aya patung teh. Aya patung 3 dimensi teh tidinya. Digambarkeun rupina. Pan model tah pangheulana aya harita atuh model. Jadi we disimpen ku Ratu Balqis teh di kamar. Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Tah mimitina mah unggal asup ka kamar ngobrol gitu jeung patung teh. Laun jadi disembah eta ku Ratu Balqis teh dah ku iblis pan diarahkeun gitu. Diseutik-seutik. Tah Nabi Sulaiman karena Nabi cek tadi oge teu meunang ada kesalahan sedikit pun akhirna didenda ku Allah Subhanahu wa taala nya dihilangkeun singgasanana selama 40 hari. Ku sabab membiarkan pamajikanana nyaeta Ratu Balqis menyembah patung gitu. Dalamun sakali entong gitu nya langsung meureun. Nah, kulantaran pek we atuh rindu mah gitu nya da gitu. Pek we terus beki nyosok jero gitu ka. Ayeuna mah digoda ku iblis gitu nya. Siga bapak-bapak torojo budak berteteh ka anakna jigue da sakedeung cenah Pak ieu mah dicanangna sakedeung heuh jigue atuh sakedeung mah gitu nya. Sapoe ta sakedeung. Ka dituna mah pan 2 kedeung. Ka dituna mah 3 poe teh balik-balik gitu. Tentuna teh budak teh asup angin we gitu nya. Tah udah gitu. Pamimitina teh dikeun paekeun heula teh. Disebutna cek dina hadis mah dayus. Jadi membiarkan anaknya atanapi istrinya atanapi orang-orang di sekitarnya melakukan dosa gitu. Komo ieu mah nyembah patung banyak kemusyrikan tah efekna teh kembali teh ka Nabi Sulaiman. Tah berarti kan digodana teh lain langsung ka Nabi Sulaiman tapi ku istrina eta mah. Kemudian tadi ramana nyaeta Nabi Daud ku naon namina teh bawahanana ku jenderalna. Kemudian upami Nabi Nuh ku kaumna. Tah godaan-godaan tersebut teh semuanya muncul dina surat Al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bagaimana kita mampu menjawabnya, bagaimana kita miara keayaan diri atau nabi eksistensi diri dina tauhid, dina syariah Allah Subhanahu wa taala sehingga tegalider terus noyod muncul Sunda mah nya noyod karena program. Noyod karena naon anu dikedahkeun baik secara pribadi atau nabi secara jama'i. Insyaallah salamet jeung moal katempuhan jeung moal katudingan. Nah, lamun urang sok pipilueun luak lieur jeung sajabana
luak ieu komo jeung luak reog kitu nya. Maka eta mah saleueung lamun bisa balik deui dina jalur tanu hariwang mah terus mangprung gitu. Teu balik-balik gitu ka mana we si galang layangan murag gitu tah. Ting di mana nyangsangna, ting di mana naon eunteupna. Tah mudah-mudahan urang sadayana dina 10 Muharram 1444 ayeuna dibere kaistiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala, dijauhkeun tina godaan-godaan setan sarta tetap diderengkeun dina magfirah jeung mardatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa bina syafiina maulana Muhammad wa sallim ala barakatuh kullu sahabat rasulillah ajmain. Amin.